Di antarana syarat salat eta istiqbalul kiblat, narima madep kiblat. Make naon ajengan narima madep kiblatna bisadri kalayan make dada. Ketika orang ucapkan usolli fardal maghrib, tegasna ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar. Apa maning eta leungeun geus sidakep dina sodrun lolongkrang, tempat antara bujal jeung dada, maka eta dada kudu pantong ke arah kiblat. Ditutup rampungan kalayan mengucapkan uluk salam, kakatuhu wajib dipugasan kalayan huruf mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka kirina, ke arah kiri ngucapkeun lapan uluk